warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rahma Syakira. Abdi ti kelas 8 C. Di dieu abdi bade ngadamel tugas praktek ujian bahasa Sunda nyaeta ngadamel video biantara. Naon sih biantara teh? Biantara nyaeta nyarios hareupeun jalma umum kanggo ngadugkeun informasi atau gagasan atau pesan secara lisan. Lamun dina bahasa Indonesia mah biantara teh nyaeta pidato. Dia abdi bade nyampaikeun pidato tentang pentingna milarian ilmu. Sesuai karena contoh biantara nu bade kusim kuring dudukikeun yaitu tentang pentingna milarian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat sehat sareng kasempatan sehingga orang tiasa patepung lauk paamprok jonghok di neraraga thalabul ilmi. Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna, dugi ka kiteun kiamat. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, ilmu teh merupakan cahaya dina kahirupan. Aya paribasa Sunda anu unina ilmu tungtu dunia siar sugan jaga boga pakaya. Hartosna urang kudu soson-soson nayangan ilmu jeung dunia salaku bekel keur kahirupan urang sorangan. Nyuprih ilmu teh kawajiban pikeun sakabeh jalma. Ti mimiti urang lahir dugi ka asup kaliang kubur. Naha ilmu bet kacida pentingna? Aya 3 alasan utami. Anu kahiji, ilmu teh janten pituduh jalan. Jalma anu boga ilmu ibarat lempang dinu poek mawa obor. Anjeunna bakal terang mana jalan anu bener, mana jalan anu salah. Sarta terang kumaha carana ngarengsekeun masalah kalayan bijak. Tanpa ilmu, urang bakal gampang katipu sarta gampang milih jalan anu salah. Anu kadua, ilmu ngangkat darajat manusia. Allah Subhanahu wa taala parantos janji dina Al-Qur'an yen anjeunna bakal ngangkat derajat jalma-jalma anu beriman serta miboga ilmu pangaweruh. Di mata masyarakat oge, jalma anu berilmu mah leuwih dihargaan jeung dipercaya. Sabab omonganna dumasar kana fakta jeung bebeneran, sanes ngan ukur jeung cenah. Anu katilu, ilmu teh bekal ka dunia jeung akhirat. Lamun urang hoyong dunia kudu ku ilmu, lamun urang hoyong akhirat kudu ku ilmu. Malah lamun hoyong duanana oge nu tetep mah kedah ku ilmu. Henteu aya kasuksesan anu bisa dihontal ku acara instan tanpa dibarengan ku nyaho anu jero. Ku kituna hayu urang gunakeun waktu ngora urang, waktu salse urang pikeun terus diajar. Teu kudu ngarasa era diajar ti saha oge, sabab ilmu mah jembar pisan. Ulah nepi ka urang jadi jalma anu kurung batok, nu ngarasa geus pinter padahal pangaweruhna ngan saukur sakit kituna. Hadirin anu mulia, mugia urang sadaya kalebet jalma-jalma anu haus ku ilmu, anu teu eureun-eureun diajar pikeun kamaslahatan diri, keluarga, sarta negara. Pamungkas, sim kuring nu da dihampura bisi aya cariosan anu kirang berenah dina basa atau tapi tata krama. Hadirin sadaya, kur sakitu nu kusim kuring tiasa didugikeun, hampunten bilih aya salah atau lepas dina kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rahma Syakira. Abdi ti kelas 8 C. Di dieu abdi bade ngadamel tugas ujian praktek bahasa Sunda nyaeta ngadamel tugas video bahasa Sunda. Di dieu abdi bade ngalugikeun atau bade macakeun sungkeman kangge mamah sareng bapa nu biasana dibacakeun di acara panganten atau di acara hajatan. Langsung wae kana contoh nu bade kusim kuring didugikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapa, dinten ieu abdi ngaluuh dina pangkonan lahunan mama sareng bapa. Abdi sejak nada dihampunten tina sugeuning dosa sareng kalepatan abdi. Abdi teh ageng rumaos estuning teu weleh ngariweuhkeun sareng ngarepotkeun ka mamah sareng bapa. Dikawit dikandung
dilahirkeun rorok ti orok nitimang ti bubudak tuk dugi ka kiwari abdi sawawa teu acan kantos tiasa mulang tarima nanging mugia mamah bapa meninggalih ngalungsurkeun jiat padunga rehna abdi seja ngambah kahirupan rumah tangga kalayan pidunga sinareng restu mamah sareng bapa abdi nyuprih kana karidoan ilahi bapa mama mugia ditampi sembah sungkem abdi dinten ieu abdi nembrakeun panampian anu teu aya hinggana kana sagala rupi kadeudeuh sareng bimbingan bapa katut mama anu teu woleh ngatik ngadidik ngaping siang sareng wengi dugi kakiwari abdi nincak kemarabi mugia bapa tur mamah kersa ngajurung kusih pidunga abdi sing teu nemu jatining bagja enggoni ngambah sagara kahirupan rumah tangga Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, tadi mah sungkeman kanggo ka mamah sareng bapa gandung. Di dieu abdi oge bade masakeun sungkeman ka mamah sareng bapa mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah, bapa, tiwangkit dinten ieu abdi sejanyi ruruk dina kaweningan kalbu mamah sareng bapa. Abdi sejak ngalaki rabi sareng putra mamah sareng bapa mugia dipiridoku Allah subhanahu wa ta'ala mamah bapa mugia kersa nampi ka abdi lir putra nyalira ulah dugi ka tumarumpang ngabingbing abdi lir ka putra pituin mamah bimbing abdi bilih kirang tiasa nyugemakeun anu janten garwa bapa doakeun abdi sing aya dina jalan Allah salamina bapa bimbing abdi sakumaha kedahna indit petingna datang merangna abdi dedak panalingaan dedajian pidunga mugia abdi tiasa nyubananan sagala rupi pancen kahirupan anu sae mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin kusimkuring pika hormat kursa kita nuku tiasa kusimkuring dibacakeun hamunten milih aya kalepatan tina maca atau tina tata krama nu ku abdi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.